sinkron teturun ti langit. Ayam nu lembur bari panon ges periksa etik. Server error tengah peting OPS nu gugah lain nu kersare anteng. Ayam nu nanya bari rada ambek kunaon cana sup cenah kalemek. Padahal pusat nu kergangguan OPS deui nu menang omongan. Mun laporan rapi dianggap biasa, mun aya salah saeutik langsung jadi berita. Kitu wae muterna unggal taun siga kipas angin nu teu gungsi eureun. Tunjangan cair, guru ngaleos, OPS masih keneh nyang hareupan browser jeung mouse. aplikasi Anyar datang deui nu ngurusna jalma nu sarua nepi ka kiwari. tunjangan cair, Guru bunga ria OPS mah cantang tu bisa mayar sakabehna. Padahal dina unggal cairna tunjangan aya keringet OPS nu sok teu kacatet dina laporan. Kami mah temen tadi beri bagian, temen tak oge jadi pusat pujian. Ngan saka penghayang aya pangajan tikeun nu setia ngajaga administrasi pendidikan. Sabab komputer moal ngajalankeun data sorangan, server moal mikir tanpa nu ngatur jalan. Lamun sadayana nganukur ningali hasil nu digawe di tukang layar bakal terus kasisi. tunjangan cair, Eta warta baja mudah-mudahan mawa berkah kersadayana kanu lapoh, kanu ngajaga jalana ti mimiti data nepi ka beres urusana. Sabab tibalik unggah rekening nu asup aya OPS nu geus lila nyang harupan hirap. Seri maranehna memang teu loba sora, tapi jasa maranehna pantes menang pangajen salawasna. DJ Volsera. DJ Volsera. DJ Volsera. DJ Volsera.
Menteri Danggukeun isi curahatna operator sakola Pake lagu ieu Saban poe diharap layar ngurus data nepi ka penting lamun salah operator nu disalahkeun lamun bener eueuh nu nyebut
Mana suara operator sekolah? Dari Sabang sampai Merauke. Goyang santai. Goyang santai.
data murid, data guru, data dapodik temenang buru-buru. Mun server agrak tengah penting nu disalahkan operator sakola. Deui nu penting abdi guru lain mesin, tapi gawena siga komputer login. Ti isu keneh nepi ka magrib, gurus data bari pikiran ngagibrik.
keneh can panas panon poe. Laptop dibuka data geus ngageleber. Guru datang bari rada emosi. Aduh pak, yeuh data naha jadi kieu deui. Kuring cek deui di awal nepi akhir. Teu aya nu robah masih sarua akhir. Nu salah input saha nu teu inget. Operator sakola deui nu diseret. Lamun beres teu aya nu muji. Lamun salah langsung dihakimi. Padahal nu input lain kuring sorangan. Tapi kuring bae nu jadi sasaran. Data salah operator kena semprot. Padahal kuring geus gawe sapopoe nonstop. Teu dibere kopi, teu dibere roti. Nu ayangan omelan unggal poe. Data salah operator sakola nu disalahkeun. Guru ngomel bari leungeun nyekel pulpen. Kuring cicing bari nahan nyeri. Bu, salahna di ibu, lain di kuring deuri. Lain di kuring deui. Jam istirahat batur keur dahar. Kuring di pojok ngurus laporan sabar. Teh panas teu aya, kopi teu datang-datang. Nu datang mah guru nambahkeun masalah. Ayo Pak Buru, ieu kudu ayeuna. Padahal sistem keur error sakedapna. Server lemot lain salah kuring. Tapi nu kena ambe tetep kuring. Sabar, sabar, kudu profesional. Sanajan hate geus rek meledak. Guru sakola ti nepi Z, tapi dihargaan ngan ku kecap salah operator kena semprot. Teu aya kopi tapi kerja terus ngepot. Capek di awal, liur disirah. Nu nyalahkeun loba, nu ngarti mah teu aya. Data salah kuring nu disangka. Padahal bukti geus jelas di data. Mun operator mogok sapoe wae, sugan kabeh panik. Data urang kumaha euy? Pak operator, sumuhun bisa bantu ieu? Bisa bu, tapi kuring acan ngopi. Engke wae nya. Engke terus kuring haus bu. Teu kudu mewah, teu kudu loba. Cukup dihargaan ku sakangkir kopi. Operator sakola tetep satia. Sanajan disemprot tetep digawe. Kumaha ieu data pak? Tenang, tanya operator. Operator mana nu teu katingali. Tapi sok aya di balik layar. Isu-isu geus ngahirupelkeun laptop. Kopi can asup, server ngajak ribut. Guru datang nanya akun teu bisa login. Aing can sarapan kudu langsung login. Dapodi nu
sertifikasi cair. Alhamdulillah, operator masih nunggu data valid. Hey, nu kerja di balik layar, sok dekat tingali. Guru tampil sertifikasi cair, senyum sumringah rejeki ngalir. Upload data semua beres, tapi aya nu lembur tara dibere kopi. Di balik layar aya operator sakola, nginput data ti isuk nepi ka sore. Dapodik error, server ngadat, kopi di dapur geser. Data salah, balik deui, validasi kudu rapih deui. Mun teu beres tunjangan nahan, operator sakola deui nu disalahkeun. Guru sertifikasinya bersinar, operator mah rek meuli ngopi hese. Kerja ti sepi, teu aya sorot, pas cair duitna operator teu kabagi. Guru sertifikasina bersinar, operator sakola mah begadang sabar. Hey, goyang wae tong dipikirkeun, nu penting mah urang geus berjasa. Server lemot data loading, server down hati zoning. Hey, ngopi deui biar gak pusing. Password lupa, data tersinkron, operator deui nu kudu turun. Revisi terus, deadline mepet, kabeh datang pas geus kepepet. Guru nanya, kok belum cair? Operator jawab sambil nyengir tipis, datana masih keneh invalid. Padahal tadi kurang satu klik. Hirup mah kudu silih hargaan, aya nu tampil aya nu di belakang. Lamun data beres jeung lancar, eta mah hasil kerja bareng sabenerna. Guru sertifikasinya bersinar, operator mah rek meuli kopi hese. Kerja lembur teu kenal waktu, pas
mah ulah pas-pasan. Server bunyi, mata merah, deadline ketawa, aniaya. Jam 3 pagi layar masih nyala, bukan dugem ini hidup nyata. Klik save error, nama operator jarang keingat bro. Guru ribut grup WhatsApp panas, padahal data nyangkut di atas. Sekali merah tulisan invalid, yang disalahin selalu paling dekat. Pas salah semua jadi bibir membel, pas cair operator gak dikenal. Party gaya, data invalid bikin semua jadi musuh. Party gaya, operator kerja namanya lenyap seketika. Begitu kayak senyum berjamaah, upload story kapten alhamdulillah. Yang bedanang lawan server jahat, cuma dapet chat. Kamu siapa? Katanya gampang tinggal input dikit. Coba rasain hero berlapis-lapis. Satu angka beda, satu kolom mati. Sertifikasi bisa batal sepihak nanti. Server pusat kayak punya nyawa, kadang hidup kadang sengaja sengsara. Operator dituntut serba bisa, tapi dihargai pas ada masalah aja. Invalid, siapa salah? Valid, siapa yang kerja? Party gaya, kalau sekolah tanpa operator. Party gaya, pas duit negara mau turun semua. Jangan cuma ingat pas butuh data, hormati yang jaga sistem sekolah kita. Kami bukan bayangan, kami ini pengendali data di sistem tanpa operator. Sekolah cuma nama doang. Party gaya, kalau sertifikasi gagal total semua. Party gaya, kalau kalah serhak iya blow total semua. Data balik, server diam, operator masih di sini meski sering tak dianggap. Yo, ini bukan curhat lebay, cuma cerita dari balik meja kantor. Datang pagi, pulang belakangan, bukan wali kelas tapi pegang masa depan. Input data sambil nahan kantuk, server lemot kopi pahit jadi penolong hidup. Nama gue suka disebut tapi seperti angin, salah satu angka bisa kacau satu gedung. Guru rapat, kepala sekolah senyum, gue di belakang layar ngejar waktu yang kabur. Yang tengah 50.000, bukan buat gaya, cuma bertahan hidup. Sertifikasi cuma lewat di grup WhatsApp, nama gue hilang dalam otak.
inget kamu operator sekolah, itu nama gue. Kerja nyata tapi jarang ke notice. Pinjam dong 50.000 kalau cair nanti gue ingat kamu operator sekolah, itu nama gue. Kerja nyata tapi jarang ke notice. Gue gak minta dihargai berlebihan, cuma pengen hidup agak mendingan. Kalau anak-anak ini sukses nanti, ingat pernah ada gue di balik data ini. BPJS jalan bensin tinggal dikit, saldo ATM isinya bikin mikir. Tapi besok pagi gue tetap berangkat, karena tanggung jawab gak kenal kata sekarat. Di ruang kecil penuh map dan arsip, gua belajar ketawa biar gak terlihat sedih. Bukan pahlawan, bukan siapa-siapa, cuma operator yang setia jaga angga. Gak usah lagi 50.000, doain aja gue tetap kuat dan lurus. Walau tak ada di daftar tunjangan, gue masih berdiri di barisan pengabdian. Gak usah lagi 50.000, doain aja gue tetap kuat dan lurus. Walau tak ada di daftar tunjangan, gue masih berdiri di barisan pengabdian. Kalau sistem lancar dan aman, enak. Ada koper yang begadang. Pinjem dong 50.000.